Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malin may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yaskuru linnasi wa la yaskuru lillah. Al Mukarram Mama Kiai Haji Hasan Basri bin sepuh kasepuhan sepuh urang sadaya, guru urang sadaya, anu ku pribadi dipihormat, anu parantos kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan anu ku Allah Subhanahu wa taala, dipandangkeun yuswana tur dipasihan kesehatan salawasna. Para sepuh, para kasepuhan, para bapak, para ibu, palawargi sadaya anu sami hormatin simkuring. Mudah-mudahan urang sadayana dina danget ieu kenging kesenigrahan, kenging kebahagiaan, sareng mudah-mudahan ditetapkan sareng dikiatkan iman sinarang Islam urang. Puji anu janten pames ati, puja anu janten pames rasa. Mangga urang sangakeun puji ka Allah Rabbul Ijati, puja ka Allah Azza wa Jalla. Dina wanci anu mustari, dina mangsa anu lugina, takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya ku kersana Allah tiasa patepung laung patepang wajah dihaplah mubarakah munggo Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya jatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu urang uningan yen Kangjeng Nabi teh endah ngadalingding sapanjang peuting anu estuning ku urang dipieling sareng mudah-mudahan urang sadayana anu janten umatna serta urang diangken tur kenging syafaatul uzma di yaumil jazaa. Para jamaah hadirin sadaya anu sami kusimkuring dipihormat, simkuring atas nami Bapak Haji Pudin tegesna Bapak Soebul Hajat tipayun ngahaturkeun wilujeng sumping sareng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wireh para bapak para ibu sadaya parantos tiasa nyubadanan kana pangulemna Bapak Soebul Hajat ieu. Daya sanes dina dangat ayeuna ka Haji Pudin teh nuju kenging nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ieu sing salawasna ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha tadi anu parantos ku simkuring diawaskeun ya nikmat saku upami ku urang disuburan maka bakal nambih. Malah para sebagian waliullah nyebutkeun saupami urang nyukuran maka eta bakal netepkeun kana nikmat sareng bakal ngudag-ngudag nikmat anu teu acan datang. Mudah-mudahan ka urang sadayana kenging nikmat anu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna ka haji sakeluarga nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan sinareng kakirangan khususna tina panampian anu estuning asa dilalawarakeun oge teu hilap kanu parantos ngaronjong sareng ngadukung kana niatna ka Haji Pudin ieu ka haji nyuhunkeun hatur nuhun oge hapunten tina sagala kakiranganana. Anu paling terakhir pisan pidoa ti sadayana mudah-mudahan dina acara tasakuran ieu sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng dina waktosna enjing nyaeta bade nyepitan putrana mudah-mudahan dilancarkeun oge sing enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka Haji Pudin nyuhunkeun ka para sepuh ka para kasepuhan sadayana wireh enjing teh dina tabuh genep bade nyepitan hoyong di hadiran malah sahur sepuh kapungkur mah sok hayang disurakan urang marhaban bae. Mudah-mudahan urang sadayana anu aya sareng teu gaduh pamengan diantos kasumpinganna dina waktosna nyaeta tabuh genep. Nah rupina ti simkuring
khusus simkuring pribadi oge nyuhunkeun hapunten ka sadayana ka para hadir sadaya wabil khusus ka mama ngiring nyarios dina ieu tempat sanes ku tiasana tapi mudah-mudahan kalobat karena nilai diajar ke Allah Subhanahu wa taala. Margi aya diajar masalah ge sugan dihampura. Sakitu ti simkuring Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasyakha dinuhu adjanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku bi syari'atihi sholihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Qala Ibnu Ruslan wantipi ibtin wa yuqasu syaribu wal anata akhlik khitanun wajibun. Hadratul kiram, para kesepuhan, para sesepuh, bil khusus Saibul Hajat keluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudi, pemuda mah teka tempoy, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tipayun orang sami-sami manjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan anugerah taufik serta hidayah ka urang sadaya sehingga urang sami hadir di haplah mubarokah anu mugi-mugi hadir urang sadaya sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam mugi dicurahkeun kanjunjunan urang sadaya, panutan urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serengka keluargina oge para sahabat sadayana, urang sebagai umatna mudah-mudahan di yaumul kiamah dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah. Tur mudah-mudahan ing safatul uzma masuk surgana Allah dengan fadl Allah. Syukur pisan upami nyarengan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sate acan pribados nyarios anu insyaallah rada panjang sareng lebar. Tipayun aturkeun nuhun ka sahibul hajat anu parantos miwarang ka pribados kangge hadir tur memberikan tausiah kangge ka pribadi sareng ka sahibul hajat oge kanu sami hadir. Ras dugi ka dieu diatur waktu ku pemindah acara di pasian waktos gilir ka pribados satracan pribados tadi nyaeta pembacaan Al-Qur'an anu dibacakeun anu mutasil urang dieu nyaeta sesepuh urang sadaya. Bilih
nyaeta para jamaah sadaya ieu ngaos henteu seueuran tong alit manah sebab ngaos itu aya dina hak mangkana fil haqi walau kana wahidan bahwal jamaah saha jalma anu aya dina hak sanaos nyalira hukumna seueur sebab direncangan ku malaikat mubeng di ieu tempat mupingkeun sareng selalu mangyuhunkeun ampunan kangge nu hadir dina tempat pengaosan. Jamaah sadaya doakeun ku urang terutami putrana sahibul hajat anu insyaallah enjing bade dicepitan mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala sabada dicepitan sing enggal disehatkeun tina tapak-tapak nyepitanana. Oge dijantenkeun jalmi anu soleh anu berguna kangge agama bangsa sareng nagara hajatna mudah-mudahan sing kenging nilai ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan pahala tina undangna trasidkahna sareng sagala halna umargi diayakeunana pengaosan lewat pengaosan ialah para jamaah sarana insyaallah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah anu sami ku pribados dipehormat upami aya petugas ngalangkung mah oh bener ieu mah nu hadir di dieu ngan sawarehna. Nah, sebab zaman corona memang kedah sawareh tina biasana. Ya, oh urang dieu teh biasana mah seueur ieu mah sawarehna. Sebab zaman corona para jamaah sadayana itu sok dipesen-pesenkeun duka ibu nu mana eta sing emot karena pesan ibu ya 3M bahkan 4M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ya, tadi nanti besok ai prinsipal pesan ibu ai kurang ieu ya. Jamaah sadaya masalah corona tiba lagi aya ngan baheula sebutna wabah ya. Atau disebut taun atau disebut virus baheula aya wali mukasafah. Wali ahli mukasafah itu bisa ningali kanu teu katingali ku urang, bisa ngobrol ya sareng anu teu tiasa urang ngobrol karena wali mukasafah papanggih sareng pirang-pirang wabah mun aya nama virus ditanya ya neuk kamarana ieu terus dijawab cek virus kami arek ka Damaskus. Damaskus itu Damsyik ya ibu kota Suriah di Suriah rek nyarnaun kami ditugaskan ku Allah diwarang nyoba masyarakat nu aya di Damaskus sabaraha lila 2 tahun oh lila tu korbana sabaraha 1000 nu bakal kena korbana nu maot 1000 barang tos kaing 2 tahun tepang deui sareng eta wabah ngabring ditanya deui geus beres tugasna alhamdulillah beres kami ya. 2 tahun sabaraha korbana 50.000 ah pansur pancanang nang 1000 pan 50.000 ari anu kena ku virus nama dan 1000 tapi nu sanes nama ku sieun ku gelisah nah ku teu tenang tadi nguping nu maot nguping nu udur ningali nu dipetian ya mun ayeuna mah sarariun ajup seueur nu maot eta malin salah kami ya. Jadi para jamaah sadaya sakumaha cek Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dokter Islam baheula populer di dunia namina Ibnu Sina. Cek Ibnu Sina al-humumu nisfu da'in bingung gelisah tetenang was-was setengah atau separuh tina
penyakit. Nah makanya orang ulah bingung sanajan nguping panjang ningkat mungkin loba baik tong bingung. Tenang, al-itminanu nisfu dawain, cek Ibnu Sina. Ketenangan, ketentraman itu sebagian atau separuh tina obat. Jadi orang tenang baik, ya, tenang. Bahkan wasobru bidayatus sifah, sobar awal kesembuhan. Nah, orang sobar sanajan rame penyakit itu tenang, tong was-was, tong sieun, ya, tong nyaeta gelisah. Sebab engke anu lain ku corona ge sebab tenang pasti periksa aya virus nu ngalairkeun maot corona. Anu batuk corona. Anu jantung corona, ya kalau burut corona. Jadi tidak ketegangan itulah ya eta seueur anu jatuh. Buktina kasienan itulah ya eta was-was. Orang nganggekeun dua takdir hiji takdir mu'alak kumantungna kana ikhtiar, ya dina surat Ar-Ra'd ayat 11 itu tos diterangkeun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sanyana Allah teu ngabarobahkeun kana nasib-nasib kaum terkecuali kaum berikhtiar, berusaha ingin merubahkan nasibnya. Itu. Jadi orang berikhtiar diangge ku urang nyaeta aturan disebut protokol kesehatan. Itu takdir mu'alak. Apakah pasti takdir mu'alak itu menjamin? Tidak. Hanya itu dianjurkan orang sebagai ahli sunnah wal jamaah kudu berpegang karena dua takdir. Yang kedua adalah takdir mubrom. Dalam surat At-Taubah ayat 50 hiji, qul la yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu terus terangkan. Ucapkan ku salira ya asrofil khalqi nu dimaksud ka Kanjeng Nabi Muhammad. Mual pisan-pisan tumiba ka urang sadaya terkecuali ketentuan Allah. Allah itu pangeran urang sadaya. Ka Allah lah sumrah dirina jalma anu tawakal. Nah, ari geus kapastian Allah mah memang kudu sabar, kudu tawakal karena menghadapi segala sesuatu. Sebab dina hadis laisa li ahadin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban kana lahu ajru sahidi. Tepati-pati kahiji jalma tumiba taun corona wabah, ya, terus anjeuna cicing di tempatna. Nah, makanya aya bab lockdown teh atah cicing di tempat, ya, atau disebutna isolasi di tempat. Payam kusu pibaladi, cicing di tempat. Kekeliran kanu rame, ya. Terus para ibu sadaya, para bapak sobar muhtasiban hanya nampi karena Allah nyanggakeun sadaya-daya abdi ka Allah dak Allah kagungan anak abdi teh dikagungan ku Allah, abdi diciptakeun ku Allah, digerakkeun ku Allah, dihirupkeun ku Allah, mautna kabakalna kembali ka Allah, da perintah Allah segala sesuatuna terus maut
eta jalma anu kena musibah tadi terus hukumna sahid akhirat aman tina fitnah kubur teu disiksa di kuburna. Jadi lamun geus takdir mubrom mah kudu tawakal ya, ulah terus bae mamarahan sieun segala macam, serahkeunlah ka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah anu sami ku pribados dipihormat. Nah, upami urang ningali ayeuna kan perbedaan-perbedaan luar biasa. Dina segala hal aya perbedaan pendapat, komo pisan na eta dina urusan agama aya usul itu dasar ya, aya furu cabang. Nalika perbedaan dina furu iya dina cabang-cabang agama, maka perbedaan itu adalah merupakan rahmat. Naon sebabna para jamaah sadayana? Karena ilmu Allah luar biasa seueurna. Dina surat Kahfi namun dituliskeun ilmu Allah mangsina cai sajumlah nu aya di dunia, cai laut, cai wahangan, cai sawah, segala macam cai ya, itu mangsina penahna seluruh dahan-dahan kayu, tangkal kayu nu aya di dunia, dan daunan sebagai bukuna, maka yakin seepti heula samemeh rampung nuliskeun ilmu Allah Subhanahu wa taala dina pada seueurna. Makana para jamaah sadaya seueur perbedaan, dan perbedaan itu adalah kedah dijeraksa, dijaga, saling menghargai. Nah, contoh cepitan para jamaah sadaya nyaeta ti umur sabaraha dicepitan. Nah, tadi abdi nyarioskeun dina ayat Quran, nyarioskeun dina hadis, bahkan nyarioskeun nyata kaul ulama Ibnu Ruslam. Orang kaul ulama heulan ti heula wa beti li ibtin. Nah, disunahkeun ya hukum sunah ya, sanajan sunatan beda. Ya mah hukum sunnah mah waktu liitin sunnah nyebutan bulu kelek sunnah eta ya. Ulah leuwih ti 40 poe teu dicedut, terus kudu dicedutan lamun nu gaduh bulu kelek sunnah. Sebab bila mana 40 dinten langkung tacan dicedut didinya seueur setan nu ngagoyot. Seur ngilu ngendong rawuh. Komo ibu-ibu ulah make baju lekbong anu buluan make lek, sebab bisa disangka ngempit kotok hideung ke leungit kotok sangkana itu kuy sunah. Wayu kosu saribu jeung sunah nyetik kumis. Nah, dicetik ulah sampai ngaroyong kana bibir, lamun eta ngadahar sop hurang bisa godong hurang dinas kumpai teh ya dicetik sampai katingali beberem bibir, eta sunah ya. Wayu kasus seribu sunah itu ya. Kumaha wal ana tahlik jeung sunah nyukur bulu kempung. Nah, kudu dibejakeun bulu kempung apa lalaki 40 poe sekali bagus nama cenah sajuma sakali ya. Ari awewe mah leuwih bagus ya osok apal kumaha nyebutan bulu hayam, kumaha nyebutan bulu bebek apal. Pun bulu bebek sok rada hesepan pakai lebu. Nah, jadi ibu-ibu sunahna dicebut memang eta mah dicukur. Ai lalaki mah sunahna dicukur. Pasunahan eta pantara dilakukan ku urang jarang. Aya nu geus 5 tahun tadi kerok-kerok lagi. Padahal sunah.
tapi wah kita wajibun aris cepitan mah hukumna wajib saja sunatan tapi bimana wajib namun teu dorhaka wajib sama itu tadi mah sunah ya dipidamel menang ganjaran ya teu didamel ge teu menang siksaan ngan ari kuku sunahna digunting dikeret lah teu naon ari teu gaduh gunting kuku mah ku pesok tah jamaah sadaya dina kuku lamun aya tai kuku ngahalangan datangna cai kana kulit anu di jero antara kuku jeung kulit kahalangan ku tai kuku nalika tai kuku itu padet teu tembus cai kadinya maka teu sah ya wuduna sareng adusna nah kumaha lamun aya susura pas kasuraku cucuk sawit pamana lamun eta di jero susu sawit nan cucuk na kalipet ku kulit hukum jero teu kudu kakumah ka jerona tapi lamun bolong hukum luar eta kudu kakumah ka jero tadi nah mun bisa mah mun kasura kudu ditarik susurana tapi lamun potong di luar sepotong nongtot gitu teu kalipetna eta kudu kaluar dan kudu sampai ka jero kakumahna pasti jeung nyeri deh kudu dibuka bae ka awewe jeung ka lalaki beda pendapat para jamaah sadayana ya, lamun ningali dina kitab Hawil Kabir ningali dina kitab-kitab fikih ari dina Fathul Mu'in mah wajib dua-duana ka awewe ka lalaki wajib ya. Bila mana lahir teu acan dicepitan ngaranna ge wajib adus bila mana patepung panyunatan dua awewe jeung lalaki itu adalah dua-duana ge wajib dicepitan ngan bedana awewe mah sunahna mudmar disumputkeun ku paraji ulah di nurame bawa ka juruk ya sebab beda ari pameget mah sunahna didohirkeun di nurame Ustaz Sukaria tadi ya disurahkan cenah dimarhabakeun kunaon karena lalaki mah aya nya eta ngabutuhkeun kaberanian aya bab jihad segala pan kadituna tapi awas ulah salah ngagunakeun jihad tuh eta supaya tuman di nurame bahkan katingali darahna ngocor itu merupakan pelajaran sujaah punya keberanian bahwa darah dianggap biasa keluar sebab geus pernah ningali darah naburah bare keur baheula mampanya disunatan aku bengkong mana menang nyunatan pan getihan dibura jeung cai kalapa kunaon eta cai kalapa pake ngabura dina ilmu kesehatan cai kalapa adalah bisa cepat membersihkan kokotor bahkan bisa cepat rapet makanya nu baheula eta sok cai kalapa bae nah make getih burah bare ari nu ayeuna mah alhamdulillah ya henteu make katingali getihna nah enak bae ari urang mah panu dicepitan jeung nu nyepitan bedanya jeung nu ningali nu dicepitan mah ceurik nyerieun ya nu ningali palalaur itu nah eta mah ngan leungit paur doang urang jeung teurikna teu pati gede anu zaman ayeuna mah disunatan henteu jadi masalah neku pesok neku naon ayeuna mah alat itu teh ngakulan serta kunaon eta mah teu masalah anu penting upami awewe mah bidrun sarua mana bidrun itu jawer hayam nah aya jaweran di dinya awewe mah dan ulah tempoan jawerna itu namun teu disebut na eta nah keur leutik napan sebutna neng sebab leutik jawerna mun geus rada gede nong sebab rada nongtot eta na kieu eta dipiceut
si bidruna si jawer ayamna makanya mau ngagedean untuk bicara menggede tawa ku makana kudu disumputkeun ulah disangarengkeun di nurah eta mah bagian paraji tapi lalaki mah tadi naonna ya eta disebutna para jamaah sadaya hasapah bila mana adu panyunatan 2 sampai lebet hasapana wajib adus ya, hasapah itu pelebah helmna tekutna jadi jelaskeun eta mah teu masalah hukum ieu ya nalika dicepitan kucuk deui teu kabuka helmna maka wajib disunatan deui ya, wajib euy pasti urang 2 kali cenah soal nu baheula sok aya kucuk deui eta saeutik nyunatan ya kurang ieu anu aya pan weuy dikorehan segala meunang ngadua kalian ngatilu kalian kucuk deui bae geus menang 2 kali sampai 4 kali kucuk deui lamun geus 4 kali mah eta mah kudu dibawa ka dokter tabib cek dokter ieu mah ngabahayakeun maka ulah disunatan cek tabib masih bisa disunatan deui ya kalalaki eta mah nu kitu nu kucuk mah ya, makanan beda lalaki mah nyeri ya aya hajat ya pan ya aya 2 macam aya hajat numunah aya hajat anu dihajatkeun ngeunaheun aya anu dihajatkeun teu ngeunaheun tah ieu nu dicepitan mah dihajatkeun teu ngeunaheun isu ieu ari panganten mah nu dihajatkeun ngeunaheun eureun hajat rehe atuh meunah coba nu dicepitan rehe teu bisa heeh kumaha kok sok dilalaga Ustaz Lurah Mamin almarhum incuna dilalaga isuk disunatan make kampak ya. Cek saha cek mamahasan memang abis pernah ngabahas kan ya itu baheula nah tadi bacanya ayatna ku sedayat kudu anut ke Nabi Ibrahim wattabi milata Ibrahimah nah jadi sunatan ieu ya eta ikut anut ka Nabi Ibrahim padahal ti Nabi Adam kenehnya disunatan tapi masyhur ayatna nyaeta ka Nabi Ibrahim diterangkan na ayat ku pribados dibaca tadi wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun Nabi Ibrahim diuji ku Allah kumang pirang-pirang ujian pertama Nabi Ibrahim itu dina tentang akidah sampai diduruk dibelem ku Raja Namrud tapi lulus ujianana harita mempertahankan akidah mempertahankan eta tauhid Allah subhanahu wa ta'ala sebab Raja Namrud ngaku jadi pangeran padahal jelema ngeun pedah jadi raja sombong ya ngaku jadi pangeran datanglah Nabi Ibrahim waktu jadi pemuda keneh itu geus terang ya tentang akidah yen nu disembah teh Allah la ilaha illa ana fa'budni cek Allah teu aya pangeran terkecuali kaula sembahlah cek Allah kaula dina surat Toha ayat 14 ya. Tuh bertahanlah Nabi Ibrahim untuk menang nyembah ka makhluk selain ka Allah jeung Raja Namrud ngaku-ngaku jadi pangeran cek Nabi Ibrahim nyaeta waktu harita ngayakeun pesta eta Raja Namrud mun durang model 17 Agustus kumpul jelema di mana-mana ari Nabi Ibrahim teu daekeun milu sebab Nabi Ibrahim geus boga rencana pikeun menegakkeun tauhid ka Allah Subhanahu wa taala mumuriangan Nabi Ibrahim diselidik kadi itu nu teu hadirnya Nabi Ibrahim barang beres pesta nyarembah karena patekongan sampai menyembah Nabi Ibrahim miheulaan
datang karena patekong gede mawa kampak. Nah, dikampakan tah atau kong anu laletikna rajit tinggal lupang gede nah hiji sangsangkeun bae kampakna dina peuheung patekong. Ya, balik bae memuriangan deui. Barang Raja Namrud jeung baladna datang ka dina. Ih, pan pangeran urang rajit. Waduh, sahaya nu ngarusak pangeran urang ceurik jeung ceurikan bubuk pangeran raos. Bubuk pangeran jeung ceurikan. Ceuk Raja Namrud selirik ka intelijen ya ka serses ka seluruh intel saha ieu nu boga kalakuan nu ngarusak pangeran urang. Nabi Ibrahim boroko batur ku bapana ge titah ngajual patekong. Ibrahim jual ieu patekong. Bapana kan ajar patih itu patih ajar tukang jeunan patekong. Cek Nabi Ibrahim dijual bapak kan pangeran dijual jual bawa ke Nabi Ibrahim datang ke tengah jalan nempo sawah menku harima sawah ledok bubes kan kalian balik laledok Ibrahim mana duit patekong duit pangeran ih naon pugu ngelawan gelut di jalan jeung abdi lah ih ayo laledok cenah bubeskeun ku abdi ditu eleh ku abdi maknya teuing ngalawan moal bisi kumaha eta mah sia mah aya bae ngalawan segala gelut segala moal bisa ngegelutan pan ge teu bisa naon mah ku bapa disembah. Nah dibalikeun kan ujab bapana nalika bapana salah anakna terang kana yen eta salah kudu dicegah bapana ge tina salah ulah ngarasa cek bapana naon ngomong naon dia kakolot pamali dia ulah pamali Nabi Ibrahim ke itu nasihatan bapak. Ya. Nah, sanggeusna kembali deui karena tadi diperiksa saha anu teu hadir apaleun Nabi Ibrahim. Didatangan Ibrahim, maneh menteu maneh ieu kalakuan anu ngarusak pangeran. Cek Nabi Ibrahim pan abdi mah teu damang. Makana teu milu pesta. Alah pasti ngan kabeh ge hadir ngan maneh nun teu ceuri pemuda. Cek Nabi Ibrahim abdi mah teu damang. Dan kitu ge pan kudu aya saksi, aya fakta, aya data. Teu bisa asal-asalan nuding teh. Kunaon eta rusakna? Doang nama dikampakan data, ku kampak. Ayo pariksa di mana ayana kampak. Mun teu eta nu ngarusakna. Bawa Nabi Ibrahim kana patekong nu panggedena. Cek Nabi Ibrahim iyo nu ngaruksakna patekong nu gede hewaheun ka nu laleutik teu nurut meureun nu laleutik tah kapak ayana ka beung eta yeh di mana moal teu bisa nanaon eta teu bisa moal ngarusak malah ngampakan nu leutik ja teu bisa nanaon teh mah pan ari teu bisa nanaon mah sararembah ku anjeun moal salah Ibrahim mah tewak maka diduruk para jamaah sadayana dibeureum maka diperintahkeun nyaeta ku Raja Namrud supaya ngalah kayu pikeun meulem Nabi Ibrahim. Nah, kayu naon nu dipakena? Kayu camara. Camara itu asal nama gede, daun-daunna. Jatangkalna kayak gede ya. Tapi begitu rek dipake meulem Nabi Ibrahim ceurik sieun ka bawa dosa. Itu tatangkalan lamun neuk dibawa kana doraka sieun. Kunaon jelema mah diajak nyen panggung ge dahekeun. Nyen panggung doraka. Diajak kana doraka hareup. Ya, makana cek ahli hikmah ya anu nyarios penuh dengan makna nyebutkeun man adna badan ban pahwayan haku yudkhiluhu naro wa huwa yabki sajalma anu hadir kana dosa cicing dina dosa seseurian bakal diasupkeun ku Allah kana neraka ceurik keta jelema selamun orang berdosa buru-buru ceurik nah nonton anu keur ngalalage tah urang kudu ceurik nyareupkeun nu ngalage cek nu ngalage kunaon careurik sieun ka Allah sieun orang dalam pendangdutan, hayu cari, ya, tenang naon bisa cerik mah, dan lain orang berdosa seserian,
hiburan hiburan ku berarti aya nama zaman gegeran ya. Namun ningali artis nama dangdutan non goyang segala kadang-kadang katempona iya ya. adu senggol kalah milu kabeh rukai. Nah para jamaah sadayana kembali deh nalika orang berdosa kudu ceurik hakna itu sieun ka Allah menyesal migawe dosa niat tidak akan kembali kepada dosa. Nah itu nah kayu bae ngalamun ceurik sampai leutik daunna eta camara kusieun ka babawa dosana belum Nabi Ibrahim dibawa ditarik ku himar itu leutikan ti kuda. Nah himar itu aya dua macam, aya himar anu diharamkeun kenging dahar, aya anu kenging. Eta himar ge ceurik diintip ti peuting ya ceurik itu himar hamuriring bae sebab sieun ka babawa dosana. Nah para jamaah sadaya santosna nyaeta dikumpulkan kayu menanggung jalan maka himar ngaku gunung Nabi Ibrahim ditendena dihadapan kayu begitu dibakar dibelem ya sababaraha dinten itu dibelem teu katingali Nabi Ibrahim celaka karena Nabi Ibrahim diturunkeun nyaeta ku Allah malaikat nu ngajaga eta seuneu dibere tiis eta seuneu pikeun Nabi Ibrahim ya nur ya nari kuni ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Seuneu maneh kudu salamet jeung tiis pikeun Nabi Ibrahim ya. Jadi nurut ka Allah seuneu ge teu manaskeun pikeun Nabi Ibrahim. Makana dina akidah kautin sok nyebutkeun teu nguatan si adat teu nasiran si adat kana wawatekna ya. Ya adatna mah seuneu panas tapi teu nguatan. Sebabna buktina Nabi Ibrahim tertutup di belum ya. Itu nguatan nama Allah Subhanahu wa taala yang ngajaga akidah. Begitu geus burung ngaguntab kitab datang bangkong kadinya bari ngosong-ngosong terma mawa cai cek malaikat hei ka mana mare bangkong neuk mareuman seuneu bawa cai sabaraha ton gitu ieu na sumut doang mana seuneu sakitu gedena pareum ku cai maneh nu na sumut ku maneh kuring ieulah kamampuhan tujuan jeung niat kuring hayang mareuman pareum jeung teu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makana niatul mukmin khairun min amalihi, niat orang beriman lebih baik daripada pagaweanana. Tuh ya maka nepi ka ayeuna diharamkeun maehan bangkong. Kunaon sebabna? Sebab suara bangkong tasbih. Suara bangkong mah tasbih neunaeun deui. Coba urang lamun ka sisi sawah. Kamu nu bari nguseup ya. Eta di sawah bangkong ngalagu. Ya, beda. Kangkengkong dodododododod. Nah, masa tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar cebu gedena. Nah, lamun salah diudag eta. Wih. Nah, betul. Jadi suara bangkong adalah tasbih, maca tasbih ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha eta sok pake neger, lain deui teh mah. Ya, sebab pernah pake neger eta bangkong baheula. Geus teh mah ajas manfaat nganu diharamkeuna maehan, dilarang maehan bangkong. Ya. Ari eta nu di dahar atun teu kasebutkeun haram di dahar nu haram mah maehanana ari di dari rupa-rupa ditelegan meureun maka meureun. Padahal lain gitu, mayana baik geuseulah komo ngadaharna. Tah bangkong itu karena niatna bagus, rek mareuman seuneu zaman Nabi Ibrahim, maka dicatat kebagusan niatna itulah. Maka urang sanaos teu mampu kedah gaduh hate niat kana bagus, kedah gaduh niat hayang gede sedekah.
Cek Haji Pudin ya lamun boga duit mah kuring nek sedekahna gede sagede nu aya. Tah ai prak bogana leutik, sedekahna leutik. Tah eta catetan mah gede sebab geus niatna tadina gede, tapi lain lalagaan. Lah aya nek niat gede bae tapi nek leutik bae cap duitna gede aya, lain deui. Jamaah Islami ku pribados dipihormat. Nah terus anu datang deui cacak. Cacak kalinya kudu langkaranan bae geus tereh pareum seun. Ka mana cacak? Nek niup seun, niup tegel. Nu aya kana sasacendeuna supaya hurung deui. Hurung moal sia. Ulah menep ngahurungan bae. Ya, supaya haneuteun ieu. Eta niat cacak goreng nek kahurungan seun aya kana Nabi Ibrahim di durukan, maka dicatat kajahatanana, maka sunah dipaehan cacak. Ngan lamun dipantek pae sakali, maka 100 kebagusan. Tapi lamun teu pae butuh usik-usikan dikurangan sampai leutik. Paehan cacak eta. Sunah. Tapi ulah dibelem ya mah aja dibungkus jeung kapuk dibanjur jeung minyak tanah dibelem teu meunang taman maehan ku seuneu mah ya. Tapi lah sangeut amat maehan cacak ya. Tapi ingat rezeki Allah sekilas urang perhatikeun cacak teu bisa hiber, teu aya keun hiber, teu bisa ujieun lain hap-hap cacak, tapi dahareuna nu hiberan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu bisa hiber tapi bisa ngadahar nu hiber. Nu hiberna nampeurkeun teu ka cacak, terkadang kadeuketan. Tuh. Di udah. Tidak letahna bisa lel bae. Ceplok bae ka jero. Tah urang para jamaah ulah sieun bab rezeki. Sebab Allah mampu memberikan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum, di langit rezeki agrajen kabar lurah amat cenah kumaha. Tapi begitu Allah nurunkan rezeki tong sieun ulah sieun masyarakat, lamun jalma sieun miskin sieun masyarakat jalma teu ngarti kana agama. Sebab wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, sakabeh nu pamarayap dalam dunia Allah nu ngarizkianana. Ulah sieun ya bab rezeki cek Haji Pudin lah kula mah teu sieun nu aya disedekahkeun ya. Memang ulah sieun urang mah sedekah sieun temen dibikeun ka teu aya deui embe ge lamun dikabiri ngalintuhan padahal dipiceun nah siki etana tapi ngagedean. Tah lamun urang daek sedekah tapi syaratna ikhlas. Ieu hajatna Saifuddin Haji Saifuddin nu dinapkahkeun sarua nyaeta sarupiah balasan 700 rupiah. Bab masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Jalma anu nganapkahkeun hartana di jalan Allah seperti pengajian kieu nya. Itu diibaratkeun nyaeta hiji siki pare dipelakeun jadi nyaeta 7 ranggeus saranggeus 100. Sab'asa nabila fi kulli sumilatin mi'atuh habah. Nah, mi'atuh habah itu 100 siki. Berarti kali 7 700. Tak iya nu disedekahkeun dina hajat raraga hajat ngepitan bari diayakeun pangosan ganjaranana nyaeta sarupiah sami sareng 700 rupiah. Mudah-mudahan diterima hajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Terugi. Jamaah nu sami ku pribados dipihormat. Kembali karena perbedaan. Ya. Ieu perbedaan para jamaah sadayana bab furu'iyah tadi. Lalaki jeung awewe aya beda ya dina salatna. Sebab ari cepitan ieu lain rukun Islam, lain ngan aya babna kadinya aya bab salat. Mukadimah tadi Ustaz Dayat nyaritakeun bab urusan salat. Sarengkeun salat kudu suci tina hadas jeung tina najis. Panggampang ngaraksana tina najis maka eta kudu disunatan. Mun teu disunatan kudu lel dikitu dibuka-buka. Sedangkan nyepeng dakar itu nyepeng hasapah itu batal. Maka dicepitan.
tak jadi lamun ningali kana contoh mah ieu tah aqua tah American aqua berarti ieu caina cai aqua tapi batolna mah sok dieuseun ku cai naon bae mun kosong mah teu masalah. Nah kembali deui berarti cap dina Islam sunatan itu capna kana salat. Kana salat. Makana dina nalika umur geus datang wajib salat can disunatan maka itu wajib disunatan. Sebab salat kudu suci tina najis. Kumaha cenah tadina keur balegna gemiti baleg malain Islam barang asup Islam. Nah disunatana geus umur salat tidak masalah itu mah. Nah, tapi anu Islam ti alit keneh saya nama ya tapi arek geus ageng geus sampai balik mah ya ulah sampai balik ya ta urang mapan kabeh geus lulus SMP atau keburu balik ta. Tapi abdi emut sejarah almarhum Haji Bisri Bengkong aya nyaeta anu hayang asup Islam kanan di Kampung Baru adina rek ditikahkeun etana lain Islam anu diislamkeun terus dicepitan diislamkeun di abdi dibawakeun tukang bengkong dicepitan upayakeun kiai cenah ulah anu sampai getih budah bare supaya mun bisa mah teu getihan jeung supaya cepet cager barang dibawalah ka kamar ku almarhum Haji Bisri nah di kamar orang eta geus budah bare kaji pada abdi ngomong soal nabi kaburu cager pan laju dikawinkeun bae ieu mah pan lila bisa ngapalkeun sampai adus naon cenah itu sebab para jamaah sadayana kembali deui jadi cepitan adalah merek pikeun kana salat sebab salat kudu suci tina najis geus lamun aya nu teu dicepitan geus kolot can dicepitan asup ke masjid berarti lain Islam teh cina asup ke masjid meunang. Nah nalika henteu aya mafsadat kafir anu dimi asup ke masjid selain Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi meunang tapi salila teu ngaganggukeun sunahna minta izin ka DKM teh ka mana ieu nu teu disunatan ieu asup ke masjid atuh yang nempo masjid bae ya yang terang insyaallah sugan baik. Nah ayah harapan kan masuk Islam tuh teu kudu aneh lamun aya nu teu disunatan geus aki-aki ka masjid tapi nu aneh mah geus kolot geus disunatan teu dek ka masjid eta nu aneh itu mah merencina nyasar ditu mah ayeuna mah itu disunatan geus kolot teu dek ka masjid tah eta aneh. Jamaah samiku pribados TV hormat. Nah, awewe jeung pamegat salatna beda. Sunahna awewe hubunganna pancepitan mah jeung salat. Awewe sunahna nyaeta rapet. Ulah renggang leuwih ti sajeungkal. Bahkan kudu rapet rada rapet awewe mah. Ya ayeuna mah insyaallah permanene imahna nek rapet nek carang ya moal tiga baheula. Ari lalaki mah sunahna renggang, paling santeuna sajeungkal renggang. Eta agama ngatur nepi ka dinya, pikih paham. Sebab mayuridu bi khairan yufaqihu fid. Sajalma anu Allah mengharapkan baik pada orang tersebut paham tentang agama. Eta pikih nepi ka dinya. Kunaon ari awewe sunah rapat kunaon lalaki sunah renggang sebab lamun eta rapat lalaki waduh rada ngakagencet eta moal tenang kagencet eta nama banjeri ya. Ari awewe lamun eta renggang pancalana teu salat atuh lamun di kolong coba kos nu baheula bisa budak asup ka kolong nempo naon itu jagak naon cenah tapi yang dapat makan itulah agama ngatur. Nah para jamaah sadaya lamun urang beda aliran Muhammadiyah Persis pan eta teu batal jeung awewe jeung pamajikan ge teu batal ai urang mah pan batal ya ta eta keunah manehna bae lana maluna walakum
amalukum. Urang mah urang, manehna furu'iyah mah. Tapi lamun akidah, usul, itikad, ieu ulah dipermasalahkeun di luar anu ngarti ka agama. Kudu dipermasalahkeunana kudu ngarti kana agama ku para kiai teh. Lamun bab usul bedana, bab akidah. Teu ayeuna mah mun teh contoh NU kan punya pemuda, punya itu Ansor namanya, anak-anak Ansor ahli sunnah wal jamaah debat jeung pemuda Muhammadiyah upama cek masyarakat nyampe henteu nya ieu Haji Pudin tawasul hadiah kamari peuting ngiriman doa bacaan nyampe henteu kita kan upaya cek orang-orang anak-anak NU anak ahli sunnah wal jamaah nyampe mana buktinya sebab setiap dikiriman tilok balik deui pan bener tapi ngomong naon kita mah teu bisa dasar ya setiap dikiriman puji ge tilok balik deui lamun teu nyampe mah teu balik deui cenah ya pan pasti cek anak Muhammadiyah lain deui jawabanna online ge lamun geus datang aya tanda terimana mun geus nyampe mana tanda terimana cenah pan moal beres teh lamun dipermasalahkan ngomong naon tapi kudu boga dasar aya nu pali ilmu mah ialah ayat alasalil insani ila masa belah ditu dan wal aya nu nyampe ka jalmi nu tos maot terkecuali dipidamel ke hirupna padahal itu ayat aya hubungan jeung ayat nu sanes itu mah kaum Nabi Musa ya pasti cek orang-orang NU orang Ansor ya Paklam anahu la ilaha illallah kudunya anjeun sanyana teh pangeran wajib dibahan ka urang angin Allah bari terus diteruskan ayatna wastaghfir lidamika walil mu'minina wal mu'minat kudu minta ampun anjeun tina dosa anjeun dosa dulur-dulur anjeun mukminin mukminat tak ieu nandakeun bisa hubungan nyampe na doa-doa nu hirup ka geus marawat ulah dipasinikeun kelas tadi moal beres lamun cek itu nyampe sebab setiap dikiriman terbalik deui ya, cek anu saja mana tanda terima nanti itu di kubur moal beres nah para jamaah sadayana oke anu sami ku pribados tepi hormat para jamaah urang itu ngagaduhan karsep pasti sakabe jelema Kangjeng Nabi gaduh karsep, Kangjeng Nabi ngobrol jeung sahabat resep kaula mah hiji kurta enti sholat resep ningali pangsujudan. Jadi Kangjeng Nabi nalika salat ningalina kana pangsujudan. Nah, ibu-ibu ge ikuti resep Nabi nempona kana pangsujudan nalika salat ulah culak cileuk ka luhur. Coba nyileuk ka luhur, panduangna itu bocor, ulah wa kamikiran. Kebae geus beres salat. Ya, ulah culak cileuk ka gigir. Nah, tempolah pangsujudan supaya khusyuk. Nu kadua Kanjeng Nabi resepna atyabun, sesengitan resep Nabi ta. Jadi ibu-ibu make sesengitan ka majlis taklim, make sesengitan teu naon. Ya, pikeun supaya resepna Kanjeng Nabi, resep Nabi, resep malaikat, oge jamin nu disagigireun urang teu ungah ingeun betaheun coba lamun tadi teh anu bulu kelek teh dicebutan panah haseup labatan teh ucing itu betah nu ngarenengna bauna betah tah sunah sesengitan nek salat pake sesengitan teu aya minyak nu sajen aya ge nu disemprotkeun aya alkohol etanol itu adalah dimaaf dina minyak sengit bisa dipakai sanes netanol bahan khomer bahan arak sok mabok teh tapi eta ulah semprotkeun kana bahan dikena ieu teh na iklan crot-crot ka dieu ulah kana baham aku susur salat 2 rakaat nyusur lebih baik daripada 70 rakaat teu nyusur udah susur teu aya kayu susur sorban tungtung sorban susurkeun teu aya sorban teu make tungtung baju kumaha lamun leungeunna sasangaleun leungeun ke kasap ieu ieu eta mah dua masalah aya nu ngameunangkeun aya nu henteu nah menghargai eta ngaranna perbedaan ya.
Jamaah anu sami ku pribados deui hormat. Jadi kembali deui tah perbedaan furu'iyah mah teu masalah urang. Belah ditu belah ditu, belah dieu ya. Ari bedana dina usul tadi kudu dibaca dimusyawarahkeun para ahli ilmu. Tapi lamun jeung lain Islam perbedaan nalika geus yakin itu akidahna jauh tina akidah Islam maka kudu tegas bahwa itu bukan Islam. Contoh pan rame geus kaliwat aya malaikat Jibril nya eta jelema awewe di Jibrilna Lia Eden. Apalkan henteu ibu-ibu bapak aya nu ngaku Jibril Lia Eden. Jol nu ngaku-ngaku nabi saha Musa. Dua-duana ditangkap ku polisi. Moal aya polisi anu bisa nangkep malaikat Jibril terkecuali polisi Indonesia. Ditangkap malaikat Jibril. Gagal lah polisi Indonesia bisa nangkep malaikat Jibril. Tangkap Jibril. Terus ngaku jadi nabi di Musa ditangkap. Dibawa ke tahanan dua-duana. Ditanya, malaikat Jibril, maneh geus panggih ya jeung nabi ieu? Ternyata teh orang panggih. Manya nabi teu panggih jeung malaikat. Malaikat teu panggih ka nabi. Turunna wahyu kan perintah Allah dibawa ku malaikat Jibril. Ari eta wahyu naon eta mah ku jadi nabi teu panggih jeung malaikat. Ternyata Jibril teu panggih eta jeung Musadek teu panggih jeung Lia Eden. Ya panggilna tahanan. Nah eta mah kudu tegas bahwa itu bukan Islam. Kapatar adalah bukan Islam. Tegas. Ya. Gerakan Pajar Nusantara bukan Islam karena mempunyai nabi sesudah nabi. Dalam kitab Al-Qur'an jelas surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Geus ditutup nabi teu dibuka deui aya deui bae ngaku jadi nabi Musa deh. Ya, sebab cenah turunanna ti Ibrahim kene manehna. Ini Nabi Ibrahim gaduh pamajikan tilu cek maneh padahal masurna ngan dua urang main terangna. Hiji Siti Saroh nu aya di Palestina, kadua Siti Hajar anu di Mekah, di Mekah. Ari Siti Hajar jeung Siti Saroh itu dicandung ku Nabi Ibrahim. Siti Saroh dibawa ke Mesir ku Nabi Ibrahim. Dan Raja Mesir sok dolim. Ya, sok marampasan awewe geulis. Waktu di petian. Ya, di petian ku Nabi Ibrahim dibawa. Nurut tak di petian ge atuh pake aya itu teh manya dipikeun kaluar hawa mah aya. Teu rekep-rekep teuing. Makana ibu-ibu di baku salaki mah suku teh najan kalian cocopet kudu daek. Siti Sarwa dibawa ke Mesir. Oh, pengawal Raja Mesir, "Weh, yuk, naon yuk, di jero." Awewe, aduh, gelis amat. Saya tak Ibrahim. Adi. Tadi aku pemajikan, Adi. Terus gitu dibawa asuh. Kado abe Nabi Ibrahim Siti Sarah supaya diraksa ku Allah. Ceurik batin Nabi Ibrahim ngadoakeun pamajikan pang salamet. Barang ditinggali ku raja. Iya gelis amat. Ibrahim, ku kaula bae. Cicing bae Nabi Ibrahim teu ngajawab. Dilebetkeun Nabi Ibrahim kalemet tapi dibere ku Allah jika kaca katempo Nabi Ibrahim jeung Siti Sarah. Nah Siti Sarah deuih dikalebetkeun deui halangan pakai hijab ditinggalikeun ku Nabi Ibrahim ti luar bisi diopenan. Memang kudu boga curiga mah urang ka pamajikan lamun urang ka jauh curiga ka pamajikan. Bisi pamajikan make naon main naon ke ya. Karena abdi mah eta keur budak atau pamajikan abdi keur ada budak keneh hayang HP tar dibere barang ieu mah aya 2 bulan mah dibelikeun ku abdi hayang HP emut cenah kuring masuk enan manehna pan lesepeun ka si Lesti eta lelestieun bae sok nu abdi kapake eta ih kemana ieu
karena ya cina belajar nempo si Lesti. Aduh geus meuli bae meuli sebab terkadang aya nu WA teu kapanggih teu geura kabuka belikeun. Nah keur mah hiji teu boga deui teu jeung lain usimna bae teh keur zaman ngora. Nah eta dina eta anak HP seueur manfaatna. Manfaatna seueur. Nah para jamaah begitu eta raja rek nubruk ya ka Siti Saroh, Nabi Ibrahim ngadoa ka Allah. Langsung merengkan naon ku ari mah setruk. Raja Mesir. Awewe yu ahli sihir. Ya, bikang dia ahli sihir. Ayo, kumaha geus kieu. Nah, dijawab ke Siti Saroh. Abdi sanes ahli sihir tapi abdi pamajikan Nabi Ibrahim kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Terang-terangan. Rumah ibu-ibu jeung pas dari caroge teu di dieu mah. Teu di dieu mah. Boga gitu. Naon dia? Tuh nyatanya anu kitu. Bener mah kitu. Kawas Siti Saroh. Abdi mah lain ahli sihir tapi abdi pamajikan kekasih Allah. Ya, hampura atuh hampura kaula ari kitu mah. Ya, moal kaula moal ngaganggu deui geura doakeun deui supaya cager. Nah doa Nabi Ibrahim di luar. Cager ari takana. Barang geus cager penasaran deui jeung geulis ieu. Siti Saroh itu gelis cantik cinta tiada tara, hanya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Nah begitu ningali kadua kalian teu kuat raja teh nubruk deui waktu leuwih rosa setrukna teu bisa gerak sama sekali. Nah, datanglah hidayah ti Allah, pertolongan Allah, masuklah kasieun ka Nabiullah Nabi Ibrahim ka kasih Allah. Maka doakeun Ibrahim supaya kalau cager mau ngaganggu deui ka pamajikan anjeun. Ya, begitu ngadoa Nabi Ibrahim cager harita keneh. Waduh, bener kaula mau rek ngaganggu ka pamajikan maneh. Kan bisi ieu ku maneh kurang pelayanan ka pamajikan maneh. Kaula gaduh amat. Ya, hidung tapi manis cantik namina Hajar dipasihkeun ka Nabi Ibrahim. Nah, pulangna duaan Siti Saroh jeung Siti Hajar dibawalah ke Palestina. Nah itu datang ke geus sepuh Siti Saroh tacan gaduh putra sampai hoyong gaduh putra Nabi Ibrahim. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Sok salat teh maca doa turunana supaya bagus. Tapi di nadurotun nasin doa sok dibaca nalika mantas kawinan. Robbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud doa. Ya, Kangjeng Nabi Ibrahim minta ka Allah supaya pasina puasian putra anu soleh. Ya, itu para jamaah akhirnya Siti Saroh sadar teu gaduh putra ngijinkeun Nabi Ibrahim supaya nyandung nikah ka Siti Hajar. Mudah-mudahan pamajikan bapak-bapak kawas Siti Saroh ngijinkeun nyandung. Tapi gampang gitu nyandung juga apa? Gampang nyandung itu. Ya. Manja ayaumul kiamah waridul sakitum tahwa imro'atani lam ya'dil bainahuma. Sajalma di yaumul kiamah datangna pincang nu sabelah sukuna, lain nu labuh, lain nu kageleng motor, eta mah anu nandung di dunia teu adil. Pincang ke yaumul kiamah nu sabelah sukuna, digdag bah. Makana lamun hayang mumpincang di akhirat ulah nyandung bisa adil. Ya, ari bisa adil mah teu masalah nyandung. Ngan lamun teu adil ulah. Sebab nyandung adalah loba beban. Ya loba beban, makana abdi mah lain teu hayang nyandung. Ya. Ulah-ulah geus kolot keur murah ge hayang. Yang bisi pedok deh Pak. Kan kusubab itu bisa adil atau ente. Nah hitung-hitung ubar pamah ebe hiji bae jangan supaya malah terkurang. Ya cukup. Nah para jamaah sadaya itu Nabi Ibrahim luar biasa pamajikan. Kalau izinkan kita nikah ka Siti Hajar. Nah, Siti Hajar gaduh putra namina
nyaeta Ismail begitu lahir langsung Siti Saroh teu kuat ningali amaruna nu ngora mah gaduh putra manehna mah henteu lain iri tapi teu kuat tadi nu sakidorido ikhlasna timbul kana teh kabita bokaeleh beremuncek urang teh mah cintana Nabi Ibrahim gitu mah boga anak aing mah henteu timbul teu kuat ka Ibrahim ya Khalilullah ya Nabi Ibrahim teu sanggup abdi nempo Siti Hajar mendingan tebikeun bae teh abdi ka mana maka itulah sababna maka turun perintah Allah dibawalah ke Mekah daerah tandus teu aya naon-naonan bari orok beureum keneh Siti Hajar mawa anakna Ismail ka Mekah. Nah itu para jamaah sadayana eta Musadek ngakuna turunan keneh ti Nabi Ibrahim di mana menang jan Nabi Ibrahim anak mukolot akhirna Siti Saroh ge barokah nitah ngandung teh boga anak deui Nabi Yahya Nabi Ishak itu Nabi Ishak adalah ti Siti Saroh ti nukolot Nabi Ismail ti nu ngora karena barokah teh nitah nyandung tah mun ibu-ibu nu teu dek kadu putra bae ijinan bae salaki tah nyandung ke sugan ibu lah jeung kula ge geus reuyak ya lain deui teh mah. Nah para jamaah sadaya eta tilu cenah ceuk Musadek mah pamajikan Nabi Ibrahim nu katilu aya di ASEAN ngaranna Kutoroh ti mana meunang jeuh tarehna na Quran teh aya na hadis teh nantara teh aya Kutoroh eta ngagaduhan anak ngaranna Abraham Musadek manehna si Musadek eta musuh dewek ya si Musadek barang geus ngaku jadi nabi dihukum kan 2 tahun keluar ngarosaan mungkin pakai alasan surat dina surat Al-A'raf ayat nyaeta 34 cek manehna walikuli ummatin ajal faida ja'al nastaqir sata wa yastaqdimun setiap umat aya waktu ditentukan padahal dinya ajal maut manehna mah umat dipimpin ku Nabi aya nu ditentukan Nabi Muhammad tugasna jadi Nabi nepi ka 2025 tinggal 5 tahun deui muncul Musadek geus tahun 2025 mah ganti nabina manehna Musadek ih bating ya kaos teh bae lurah aya eureunna Nabi teu aya tuntung Nabi teu aya eureunna Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi orang sadaya itu pemutus Nabi pemugas Nabi moal aya Nabi santos kanjeng Nabi urang tah anu ngaku aya Nabi seperti Ahmadiyah nabina aya deui saha Mirza Gulam Ahmad berarti sesat bukan Islam tegas bukan Islam karena itu adalah rupa akidah urang beda karena akidahna menyalahi akidah Islam. Nah, itu para jamaah sadayana. Nah saterasna lamun ieu nu gaduh putra jeung teu gaduh putra beda putra teh merupakan kebahagiaan rumah tangga sampai ikhlas bapana papanasan hujanan ibuna papanasan hujanan ngabelaan anakna karena anak merupakan kebahagiaan rumah tangga walaupun sepunya banyak apapun hartanya kalau tak punya anak rasa hampa hidup engke kasaha turunna ieu pakaya. Nah maka anak merupakan kebahagiaan rumah tangga supaya anaknya bahagia orangnya bahagia maka dasari 5 macam. Pertama didik ku keimanan anu kuat, kedua ku pendidikan agama anu tinggi, katilu ku akhlak anu bagus, kaopat supaya berbuat baik beramal soleh, anu kalima hubungan jeung jalmi sae, hubungan jeung Allah sae. Itu para jamaah sadaya ya. Nah jadi kurang kembali deui karena fokus ngaji kurang kolot jadi menyaritakeun nyaeta nu geus karolot. Nabi Ibrahim sanajan ngandung adil Nabi ieu ya tah ari urang para jamaah sadayana boro-boro nyandung hiji ge terkadang nyaeta ripu tapi kudu cintai istri itu suami mencintai istri istri mencintai suami perintah Allah itu makanya disebutkan aja sakinah mawadah warohmah nyata dina Al-Qur'an ayat ya
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh mawadatan itu adalah cinta, rahmahnya keur ngora urang cinta geus kolot kudunya ka pamajikan, pamajikannya ka salaki. Abdi mah alhamdulillah diharuan ku incu ari buya kitu bogoh bae tah ka umi. Ih, lain bogoh karunya buya mah ka umi sebab umi geus nyaho gawena ti budak nepi ka nini ya tak ulah luntur itu mah perintah sebab lamun selengitna cinta datang hewa loba nu pipisahan. Nah, salaki ka pamajikan gitu, pamajikan ge ka salaki kitu lah geus kolot geus ara rompong kitu. Ih menang guna kaya ompong ge ulah di hewa kudu tetap saling mikanya saling mika dede kan beda. Ida ahaba syai'an faqad ama ghairuhu cek Nabi. Bila mana mencintai sesuatu bakal pecah kana sejena. Alhamdulillah urang cinta ka pamajikan lain papatah eta kanu sejen pecah teh ka toko goreng lah nu sejen mah panggelisan mah pamajikan urang bae nu aya. Ya kitu salaki kudu kitu ka pamajikan kudu kitu. Eueuh nu kasep lain salaki kuring mah saki kuring mah erjuna ya udah golek mah kitu ya bororaah bogoh ka pamajikan ya hiji waktu aya jelema bogoh panona anu teu kudu dipake ka bogoh tapi bogoh molotot bae tukang useup matana molotot bae kana empul Tukang useup deui bae. empul di pelototan bae pecak bae kana sejenna mah teu ingat anak di imah teu ingat anak di pamajikan di imah geus nyamutan jeung naon teh nyamut manehna mah matana molotot bae kana empul sapoe-sapoe sapeting salah gitu ai salah terima henteu ngan hate ieu aduh rada awas mah sebab mata jeung hate aya bedana ya atempo ku mata mah dan anu teu kahalangan doang kahalangan teu katempo ku hate mah jauh di mata dekat siang terbayang malam terkunang tak bisa tidur semalam karena belum ketemu dengan si dia ya gitu aya hate mah nah minimal mata nempompol ke hate-hate ingat kanu di imah lah eta balik tengah peuting truk delapan sa itu saha deui cenah penting karak datang uyuhan nyahanyir gitu bating mending hees jeung laut di ditu molotot deui ka uyuhan mah tur balik bae ya geus inget ka pamajikan ai balik digetakan deui ya kunaon eta digetakan sebabna ari jeung nguseup boga duit jeung meuli wedak mah teu dibere pamajikan ya, supaya pamajikan bisa sesengitan tadi sunah cabun teh atuh jikeun ieu jeung meser wedak ieu jeung meser lipan setip engke kakak balik ti balong ge atuh itu engke datang ketruk assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah kakak geus we ngarep abdi bisi menang lauk engke teu ka asakeun bisi sare abdi ieu mengantosan abdi kan senang ari dicukupkeun manu di imah eta jeung meuli biasa mah teu boga duit ari jeung useup aya yang menteu dicarekanan lah ku pamajikan ya tong nguseup lain pagawean jelema susah sebenarnya pagawean jelema hiburan senang ya ai urang mah panu susah nah geus nah kembali kana empul tadi dibagi-bagi baik dan waktu nguseup waktu sholat waktu ngaji bab abdi ge sok bisi kamalinan ta sok leng bae ka Nusantawi cek an Santawi ka mana mama biasa we ka dieu ieu pan geus jam 2 bisi aya nu nguseup ti isuk dohor can balik aja nek naon gaduh lagu mama lagu naon boga ieu lagu ieu lamun mundur akora mangeunaan ka sebab geus kolot ieu melesting lagukeun bae teu ngeunaheun ge ya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya cek nusuk bih nya naon jing mah ka saeta mah atuh saha
can sholat. Wah puipu. Sang panu di tangan ku abdi. Kemana sang aya sang makan Allah sok musuk kajilah. Tang baik ku mama. Jeung sok ngalagu eta bae pandrong mancan sholat. Jeung kira sholat. Ya, tapi udah gitu marah ya. Men gitu bae rada isina. Tinya rada rehe, ai tombok nya nak kamarani. Cek beren sholat heula cek abdi. Tempuan deui sampai kaburit pan rehe ya tahu ke mana? Pararinah. Oh iya sok. Nah, tos lah, sudah tukang ngusep. Jadi bertindak adil itu adalah di segala pihak, di segala sesuatu. Wa gusepi mahalihi. Adil adalah nyimpen masalah dina tempatna, nyimpen barang dina tempatna, nyimpen peci maka peci dina sirah, maka sepatu dina pean. Nah, eta adil ya. Anu salah siapapun yang salah tindak kesalahanana, yang benar bela kebenarannya siapapun yang benar. Itu adil. Sedangkan kehidupan yaitu di masyarakat itu aya dua anu paling yaitu pilar keadilan. Pertama adalah amanah, kedua adil. Di masyarakat lamun amanah jeung adil beres. Ya. Nah, lamun naik kurang kaluhur amanah itu ayana di ahli politik. Amanah itu di calon-calon DPR. Nah, eta dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sok dibaca tiap Jumat ku khatib eta. Sayan Allah marentah ka ranjeun kabehan supaya nohonan amanat ka ahlina. Tah ahli politik mah nyalon DPR 5 tahun datang nempuan rakyat datang ka rakyat. Ya, bawalah aspirasi rakyat. Sampaikan, upayakan supaya aspirasi rakyat terpenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat. Itu amanah. Ieu 5 tahun datang ka hana. Ya, plus itu panggih-panggih deui. Aya deui 5 tahun deui. Mawawuna 5 tahun sekali. Ya. Nah, tapi sanajan itu maidoma ulah urang sebab ilmu maidoma teu kudu guru hose eta. Teu kaos keur hayang. Geus jadi mah nong pan seur tugas geus jadi mah. Kudu rapat ya, kudu ieu, kudu itu. Keur meh jadi mah iyalah nongan bae. Ya. Waya nongan bae ge. Tah eta mah amanah, kudu kanu kitu. Jeung adil. Tapi nalika itu adil hanya bicara, tidak bertindak adil, hukum hanya bicara saja. Ya. Tuh bisa melaksanakan keadilan, sebab lewat adil itu bisa bagus. Ya. Nalika amanah itu bisa amanah, dihianati amanah, itu celaka. Bere amanah ini harus begini ujung-ujungnya pura-pura telem orang inum melegut-legut. Ya, ambil korupsi ambil bikin kepentingan manehna. Ya, nu bagus maku manehna nu goreng dibikeun pamana. Nah, itu adalah pura-pura selam, pura-pura telem orang inum melegut-legut. Nah, itu teu amanah. Nagara moal beres lamun teu amanah jeung adil. Karena para jamaah doakan kurang pimpinan orang mudah-mudahan Allah diberi amanah diberi adil. Lamun eta kebenaran pemimpinan teu adil, ulah nyalah genteng kaditu sebab geus yapiruna minal ulama seueur jalma lari ti ulama. Lamun lari ti ulama para jamaah sadayana Allah bakal diberi pemimpin anu zalim. Itu. Jadi sok naik ngaji tapi can ieu pemimpinna teu pati bagus. Itu mungkin ujian di Allah, ujian, tapi doakanlah insyaallah ja ayeuna malamun dipikir salat teh anu diganggu, ngaji teh anu diganggu, zakat diatur, puasa diatur, haji diatur, naonnya ya kawin diatur,
aya aturana gitu. Makanya orang kudu tetap tentram dan tenang. Ulah sampai orang nyaeta bisa terpengaruh ku pihak manapun anu bakal ngajadikeun melanggar hukum. Ulah sampai orang nyaeta nimbulkeun anu meresahkeun jeung katertiban masyarakat. Ku gara-gara nyaeta dipengaruhi supaya orang pecah belah. Moal beres urang teh kudu runtut raut, reres, repeh, rapi, genaripah, loh Cinawi. Engke dibere reaketan kolot baheula. Subur jeung mahmur, aya tatangga nu susah sebab urang hade jeung pada tatangga. Da karunya si anu kasusahan minimal pada nyumbang. Ya, maksimalna pada nyumbang, minimal di hutangan. Gitu. Tapi lamun urang teu repeh rapi, teu hade jeung tatangga, teu hade jeung baraya. Bu, kagabah eta. Sulit kehidupan bila mana teu daek hade jeung tatangga. Sekali deui urang para jamaah dina ieu pengaosan kudu hade jeung tatangga jeung baraya. Di mana salat dibere ajaran titah berjamaah. Nah, berjamaah itu adalah kebersamaan. Imam nangan hiji, makmumna seueur. Nalika imam ruku, imam sujud. Maka orang kudu tunduk patuh ka pimpinan. Nalika pimpinan orang bener, nalika teu bener orang kudu memberikan peringatan. Subhanallah. Imam tinggalin, teu maca Fatihah datang maca surat bae. Bismillahirrahmanirrahim. Suganda alhamdulillah. Ayeuna mah alhaakumut takatsur hatta jur. Ya. Bodoh orang begitu imam rek ruku subhanallah dan aing maca surat anggeus pannya subhanallah. Nah, imam kudu calakan berarti katinggalan Fatihah. Datang surat bae ya, hudang tina sujud pamanang adu rakaatan eta langsung maca surat bae. Diingatkeun ku urang. Ulah ngingatkeunna kieu. Sahwun poho eta poho teu meunang. Udah subhanallah, betapa indahna, betapa hormatna memberi peringatan kanu salah tadi henteu disebutkan poho henteu, tapi nyaeta subhanallah, masuci Allah. Tak urang lamun aya nu salah ingatkeunna dengan cara yang baik. Ulah laju goblok dia, bangsat dia. Moal katerima. Sebab geus diajaran dina salat mengingatkan orang lupa. Tidak sahun itu lupa, tapi dengan cara subhanallah, berarti mengingatkan dengan cara yang baik, etika yang baik. Insya Allah masuk. Coba lamun pamajikana salah, sayang tadi teh kieu teh kirang saya nu saya mah kieu, tapi lamun goblok dia bangsat doang dia. Kunaon teh hirup kitu-kitu teh he pamajikan nyerieun hatena ti penting dipentaan ge ngoeran neutraal koeran pan kami mah bangsat kayak kerberang pari mah di koer itu bisa bareng patut ya tanyakan pemajikan. Tapi pemajikan dengan kata-kata yang indah pasti sadar. Namun teh nggak praktek pari mah ya hayang ya sayur toge jeung oncom orang eta suur teuing uyahna biasaan kunaon kakak sengar-sengir. Ya Masya Allah, alhamdulillah sayur uyah diocoman jeung ditogean. Pan meureunan pamajikan ge moal mamarahan. Coba asan ku cucungik dia. Sayur oncom jeung toge. Asan hayang boga salaki deui. Kitu dia asin-asin teuing. Bahaya. Tapi dengan cara yang tadi alhamdulillah dinten ieu mangge sayur uyah diocoman jeung ditogean. Barang biasa, aduh wasit ampura kan gitu. Ya itu cara mengingatkan. Jamaah nusamiku pribados TV hormat, kembali supaya bisa caang hate, bisa caang rarahi. Ieu abdi nerangkeun tina tadi geus ujung-ujung nawah kana salat. Man hafadha ala sholawati kana lahu nuron wa burhanan wa najata yaumil qiyamah wa man lam yafid alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumil qiyamati ma qaruna wa firauna wa mana wa bal bin khalaq. Saja mengajaga salat 5 waktu, naik tiap salat 5 waktu ya, itu bakal caang di kuburna. Ya, bakal selamat di yaumil qiyamah.
sebab jalma nu sok salat pertama ayat 10 nu pernah diceritakan ku abdi nyaeta zainul wajhi, nu sok salat rarahina bagus, bersinar, bercahaya. Kamana Al-Qur'an teh yauma tadwaju wujuh wa taswadu wujuh, di yaumul kiamah aya nu wajahna putih, aya nu wajahna hitam. Nah, di dunia ge aya anu wajahna hidang hideung, no hideungna hideung manis, hitam manis. Sebab sok salat katingali cahaya salat dina tarangan. Sebab air wudu itu luar biasa membawa cahaya. Ya. Anu kadua nurul qalbi, hatena bakal diberi cahaya ku Allah nu sok salat. Sebab mengingat Allah itu sering dina salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiratul ihram jeung takbir intikal Allah nu dibaca-baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak mengingat Allah. Makanya bercahaya hatena. Orang sadar ciptaan Allah bakal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, orang teh bakal kembali ke Allah. Ya, sebab tilu jalan ialah min aina fi aina ila aina. Di mana? Di Allah. Di mana? Di bumi Allah. Ya di bumi Allah para jamaah saya tugasnya ibadah. Di cepitan itu naik karena sholat. Nyeun tenda ieu naik karena hajat. Lamun nyeun tenda sok biasana hajat. Tapi lamun nyeun tenda kieu teu hajat ka bobodo jelema. Ya, disunatan adalah naik karena sholat. Mun geus disunatan teu daek sholat bae geus dewasa geus balik sarua jeung bobodo sunatan. Jauh hikmahna itu sunatan adalah supaya daek sholat mudah ngaraksa najis. Nah, dua cahaya hati. Anu katilu rohatul badan, senang sholat itu badanna istirahat. Coba digawe sapoe datang ka dohor kan eureun-eureun urang. Eureun istirahat mandi, nah, bebersih wudu, sholat, ya, istirahat. Sholat wadu pagawean kudu leuwih tenang, sholatna santai sebab mantas capek. Ulah kawas papa atong dancang jasa ungked angus teh. Assalamualaikum ya. Tapi kudu santai sholat. Santai itu artinya ruku tumaninah dijaga, sujud tumaninah dijaga. Ulah jadi pamalingan. Sebab aswau nasi serkotan ala di sokriwan salati. Panggoreng-goreng pamalingan nu maling sholat. Aya nu maling sholat aya. Anu teu nyampurnakeun kana ruku jeung sujudna salat, itulah pamalingan salat. Allahu Akbar ruku. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ruku can tonggongna ge can lempeng. Pan kudu punduk jeung bobokong jika papan sahiji, lamun nu teu udur eta nu jadi cangkeng. Lain deui kumaha kuatna bae. Tasrak kitu. Ya maalah cepat-cepat ting tonggong jeung punduk jeung bobokong. Nggak sholat jangan naktung deh itu karena sami Allah nggak nukur bae Allah sami Allah gancan ya, tak itu dina sholat mawat senang hati olahraga mah sanajan sapeunake moal rapihna seperti sholat dina mulai gerakan ngangkat tangan Allahu Akbar takbiratul ihram ruku sujud luar biasa diatur dina agama alamatan nu olahraga mah pajegna henteu para setrada dengdek segala macam ya, tapi dina sholat luar biasa. Makanya senang karena hati tadi teh terus sehat karena badan. Nuka opat wa unsu fil qabri caang di kuburna jalma nu sok salat mah. Ya, mudah-mudahan para jamaah orang diberi kekuatan bikin sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Dilutar. Nuka opat nuzuli rahmat. Dina sholat turun rahmat ya Allah. Tumata turun rahmatna. Sebab nyuhunkeun nyata segala dina salat aya Rabbik firli minta ampun ya Rabbik firli warhamni tuh minta dikanyahan sampai minta dahareun warzuqni rizqian abdi Gusti ya minta rizki aya dina salat. Makana para jamaah turun rahmat Allah ka jalma anu keur salat. Makana ulah nganggap enteng ta salat. Lah salat ya budak jangan salat bagian teh sugi-sugi jaga abah ya. Waktu mantap sholat istighfar astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya gitunya
baca istighfar. Ya astagfirullah loba bayareun Bang Emok isuk datang deui Salasa. Coba kan baca istighfar. Nah supaya nyaeta non wajah bagus, hati bagus, terus nyaeta saawak sehat dikubur caang. Nah jeung turun rahmat. Nah, anu kalima eta. Nah, anu kagenepna siklu mijan berat kana timbangan. Nu jalma sagala amal ditimbang pas salatna teu aya, hampan. Tapi begitu amal salatna diterima ditimbang berat timbanganana. Nalika ditimbang berat kana hade masuk surga. Sebab disebut ashabul yamin. Lamun hampang ashabus simal. Tuh kana neraka simal mah salat. Ya, ulah dianggap enteng sholat tinggalkan anak, tapi kudu digawe kita sholat. Terus ayah anu ka genep tadinya, anu ka tujuhna para jamaah sadayana sakti sikul mijat itu adalah miftahus sama, dibukakan pintu langit pikeun sholat sampai gerak ke aras lohil mahfud, kolam, kursi nu aya di luhur itu gerak mangpentakeun ampunan ka jalma anu salat. Luar biasa dibukakeun pintuna, dibukakeun pintu langit, diterima salatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi salatna lillahi ta'ala. Luar biasa. Bahkan lain hanya miftahus sama, lain hanya nujur rahmah. Jamaah senatos eta mah urang mah ulah kabawa sakaba-kaba. Sebab nalika itu adalah bainan di antara perbedaan agama itu lakum dinukum waliyadi. Agama marahna keur maranehna, agama orang keur urang. Tapi ku sebab tadi ayatna adil madidinya wa idha hakamtum bainanas antahkumu bil adli itu bisa ditawar. Ya. Namun hayang seuri nah nalika maot karena husnul khotimah upayakeun minimal urang nyaeta 3 macem tong tinggalin hayang husnul khotimah. Mudah-mudahan pertama husnudon kudu bagus sangka, kudu bagus sangka ka Allah maupun ka papada. Ieu mah Allah ka aing naon kieu-kieu teuing nya batur mah deul geus kabeli mobil aing mah sepeda gencan we ulah husnudon bae Allah ya saja dia kuring can kabeli sepeda acan ya Allah karunya terbaik bagi kuring sebab lamun kuring boga sepeda kau boga mobil bagus bisi teu puguh leuleumpangana teu jelas. Nah, bagus sangka eta ya mah Allah teu karunya anjeun ih bagus sangka ka Allah studon Haji Pudin ieu hajat tadi kiririn cik ih rahmat ya Allah bagus sangka bae dibere hujan ya saeutik ya alhamdulillah beranaan ya. Segala hal bagus sangka kajalmi kayak kudu bagus sangka lamun nanya orang balik di mana Ji tanya malang tuh kadangnya meren ulah tiga gede mata syaitan udah sangka sebab cek Imam Syafi'i ya, gitu man aroda ayusinallahu bi khair kumata kudu ayusina dona binas saja manu hayang bagus tina akhir hirupna cek Allah alias husnul khotimah maka kudu bagus sangka ka jelema ya tetangga bagus sangka ieu mah tas eta ka mana kitunya bela amat cenah pilihanna ulah bagus ana ulah goreng sangka bagus sangka dan memang demokrasi silakeun bae ka mana ge ya silakeun bebas gitu kan ulah siring gorengkeun gara-gara beda pemilihan sok eta aya buntutan. Abdi tersep ulah ereh ke budak leutik main rebutan karena ge rebutan sering rebutan geus dulu kaluluh kaleak teh raremot segar barang geus anu bisa naik ka luhur yo kitu nu di luhur kudu diadap panteulik geus hade deui besek kitu kaluluh kaleak teh tah ya eta sampai anu di luhur eta batur urang pan rajin di luhur ge diragakeun ka handap dibikeunnan ka nu dihandap bener teh bener kan. Nah orang waktu pemilihan beda kali kan geus aya nu naik saurang di luhur jadi atuh ulah dia yogoyog jeung ulah nah si eta timpungan ti handap ulah
dalika anu di luhurna bager dikahanapkeun eta mah diganong we ku sorangan nepi ka manakeun atuh anu ka luhur kumaha aing bae mah nepi bawa ku aing sorangan bae atuh urang mah turun dijaga hari tadil mah hari memperhatikan kehanapan gitu. Jadi sekali deh nalika ieu aya perbedaan dina masalah politik, perbedaan pemilihan ulah nepikeun ka pecah belah lembur, karena itulah demokrasi. Geus diatur perbedaan hargai wororaa dina perbedaan kitu, perbedaan agama ge kan dihargai, saling menghargai. Itu para jamaah bahasa gitu bae pribados kan mengajak ke para jamaah ieu urang lewat sobar lewat tenang supaya ieu corona geura leungit. Aya tadi ngobrol jeung orang-orang rada geledek diraha ieu corona abisna moal waka can divaksin mah sebab geus divaksin teu rebah-rebah mah engke ge meureun paling ge sok geus divaksin mah nu paeh kunaon paehna geus biasa deui bae balik ka saurut deui lamun divaksin teu rebah mah. Padahal vaksin itu lain jurus pamungkas. Ya, jurus pamungkas mah urang minta ka Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ikhtiar. Allah bakal bisa kawasa segala-galana ngilangkeun nalika Allah menghendaki kita itu bisa menghalangan. Allahumma antas salam. Ya, Allahumma ya Allah anta ti Gusti salam kasalamatan. Pancok dibaca pada salatnya Allahumma antas salam wa minka salam jeung ti Gusti kasalamatan wa ilaika udus salam jeung ka Gusti kembali segala kasalamatan kami memohon salamet tabarok tarobana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Eta pan nu baheula masuk maca lakojaan nepikeun kana rukun iman dibabaca ya ieu mah barang geus datang kana ya jalali luar qulu samina wa ata'na bagus eta. Tapi artikeun wa qulu nyarios ali-ali jalma beriman samina nguping Gusti abdi ka Gusti kami sadayana. Gitu nalika Allahu Akbar dipanggil adzan brik salat. Ta eta ngaranna samina. Aju wa ata'na nurut kita salat. Ieu mah samina henteu wa ata'na. Dah us adzan deui we cenah. Kamar saing dohor anyar kene asar deui be yo adan. Salat mah henteu. Masyaallah. Samina wa asoina eta mah. Ngadenge ongkoh maksiat ongkoh. Padahal salat biasa. Nah khotbah abdi ngeut bae eta. Sabtu nu khotbah teh ya. Nah nu mimitian khotbah cerita ayat nasihatna waqtasimu bihablillah kudu pada kita berpegang teguh karena jalan Allah. Tapi hari nalika kaluar mah wa tabarraku pisana teu jiga samina teu jiga atona dinasehatan balik ti masjid batur leugi senal teh kapaksa meuli senal nu bagus. Alhamdulillah barokah wiridan meuli senal bagus paring leungit tu bawa mah natureun barokah eta mah ya. Anu teu wiridan mah rata-rata teu lah turuna. Eta aya boga sarangan ulah dibawa. Ya. Itu di pengajian ge aya nu sok kitu ibu-ibu ge. Pahili senal, penting pahili tengah aja. Ai pahili mah wajar. Jangan kudu boga rarasan ai senal lili pahili jeung senal anu mahal mah, senal kulit lain deui. Senal lili mah sok miheulaan lamun dipake leueur mah ngancel. Ambil si Uut mama ya naon Uut jam hiji geraan panjampekeun kunaon kudu ieu cenah nicak orai meulit cenah kajelengkeun ngancel senal ari pean mah cenah digeger ku orai. Pan kumaha jeung lamun meulitna kana senal tah kana pean meureun cenah kana naon buah ya senal lili mah pan gampang cembe. Nah, makanya senal mah ngancel ka oraina niwil. Nah dipangdirukeun uyah anu badak teh. Tapi mana kan darah tinggi setik bae sebenarnya ulah karena jantung sebab atau oretan mah karena pendarahan lamun orang karena saraf. Nah, setik bae nya mun terus jam 3 hiji pancan sare nepi ka jam 3 ditempo masih ngobrol jeung neurona nyeri henteu tapi sieun nya naon sieun eta nyeri mah sampai ka setengah 4 ditempo can sare. Nah, waduh isi wot kunaon
sieun cenah atulah sieun ka Allah sieun mah eta mah geus insyaallah lah ya barang geus kitu pantas salat subuh ka ditempo hes tah mah saeutik kusak leusik babana maka geura ka Serang balik teh Serang abdi nempo deui ka dieu nya bet mah liur mah ieu liur aya teh saep kitu sabotol eta teh apa cai teh saep wa Soloman durang hayu geus mending bakal itu mah di berobat kabidan ka ditu lain kabidan ka puskesmas ternyata darahna naik atuh puguh ke penyakit darah tinggi minuman cai uyah loba teuing tas leutik mah atuh lain ku perah ora ya tah mah ya naik darah sampai 2 poe nongeng obat darah tinggi itu para jamaah saudara jadi maut mah ku ajal la mauta ila bil ajal tah jadi Allah nentukeunana salamet nyata ti Allah qadar Allah kudu dipercaya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ieu panyakit geura leungit di negara urang pada khususna umumna seluruh muslimin muslimat bari ngadoakeun budak sunat ya supaya salamet berkah rahayu jadi jalma anu saleh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan wa anta lam tazal dzalika ahlan Allahumma kulna wal muslimin minasyaqati ila sa'adah ya Allah kami jadikan jalma-jalma jeung jalma Islam ieu kanu sa'adah pagi kebahagiaan wa kulna minan nari ilal jannah jeung kami Gusti nasib kami masukkeunlah ka surga Gusti ya Allah dengan rahmatna Gusti dengan padolna Gusti ya Allah Allahumma fa'anal gola'a wal bala'a wal waba'a wal darra'a wal fasya'a wal ta'una wa suyufa mutalifata wa sadahida ma dhahara minha wa ma batan fi baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'al auladana min ahli syiri min ahli syari wa dhair Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan irsalna Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrari ya ajizu ya ghafar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jamaah urang maca sholawat ya sakumaha biasa supaya menang syafaat kanjeng Nabi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin amin ya rabbal alamin sekrepiatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.